Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya menuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Catur Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade mardih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok deur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana anu masih manco ngabandungan dongeng ti Mang Odik hatur nuhun kana peratosanana. Mangga urang lajeng atanapi urang nyambung deui medar carios gumilar anu bagian kadalapan nya pamirsa. Dina bagian anu katujuh kamari teh dugi ka mun telepat asmitanya anu nuju tarung atanapi nuju mun tarung sareng si begu atanapi nuju bagong leuweung gitu nya bagong gitu nuju tarung sareng bagong kumaha teh kalajenganana Asmita teh tiasa gitu salamet tina panarajang atau amukan bagong leuweung atau si begu eta sakumaha anu parantos kaalaman ti payun Asmita tiasa salamet tina seranganana si maung si belang gitu kumaha tah kanggo anu ayeuna masih tiasa salamet deui atapi kumaha urang bandungan wae lajengan carita ieu kumaha pamirsa. Sok kaparayun sadayana deur tacan oge rengse mikir bagong geus nyuruduk manten bari gegereng sihungna anu rangeteng nyeberkeun hate teu loba codeka jeleng Asmita luncat ka belah kenca habak badok bedogna teh ngahancat tonggongna bagong ngaguik nu ngadua kalian tapi eta bagong masih garang manehna ngagibeugeun di dirina Malik jeung awak-awakna sebrut deui nyuruduk geus teu nolih deui ka nyeri maksudna hayang ngabeset pingping musuhna. Asmita rikat bari ngalenghap kesangna geus nyurulung jibreg keluar maksudna apunten bangsa. Asmita rikat bari ngarenghap kesangna geus nyurulung jibreg saluar awak ari jeleng beteuheun teu sukuna ti kudawat kana akar kai kudupruk wae ngudupung rikat Asmita ngagorempal Malik breh si begu teh Malik deui sarta nyuruntul ka manehna. Tah kamari teh dugi kadinya pamirsa dongeng teh dugi ka Asmita labuh gitu nya sabada ti kosewat sukuna kana akar kai sedengkeun di payunanana aya bagong anu nuju ngamuk bade ngarapatina Asmita. Urang lajeng kana hanca salajengna.
Breh sebagut teh balik deui nyuruntul ka manehna. Gentak Asmita ngagorentel deui atuh waktu Bagong nyebrut nyuruntul ka gigireun ngan ukur nyuruduk angin. Najan bari ngagoler Asmita sakilat ngaheumbatkeun bedogna kana palbah sukuna. Bret guik Bagong teh ngudupruk lantaran suku hareupna rampal sabelah. Borengkal Asmita hudang habek medogna dipake ngahanca punduk Bagong anu saterusna gejos kekemplongna dirojok ku congo bedog. Atuh Bagong teh ngan ukur bisa guguikan bari gulang-guling anu tungtung nama ngeleper. Sorana beuki leungit les bae jempe paeh bari boloboran mandi ku getih. Geus ngadua kalian oge di tempat ieu pisan aing manehna mehan cilaka. Kitu cek geurentes hate Asmita. Naon areheuna na atuh begu mah. Manasina waktu mayan si Barong aing meunang si Hungna jeung kulitna. Rek di arah si Hungna sok sieun dipenta Mang Dani deur keh dijieun jimat. Si Hung Bagong dijieun jimat gambar proklamator jieun jimat mah payu ditukerkeun ka warteg oge. Keurentes hate Asmita. Maksudna teh gambar proklamator teh acisnya pamirsa gitu, gambar proklamator teh pahlawan kan aya dina acis gambarna eta maksudna mah anu dijieun jimat mah tiasa ditukerkeun ka warteg atau nepi ka mana wae. Mangga dilajeng pamirsa. Poe harita geus mimiti rep-repan. Sanggeus ngabersihan bedogna ku taneuh sarta diulas-ulas kana dangdaunan Asmita ngadekan kai terus bae dipake nyungkal bugang Bagong. Bangke Bagong maksudna mah pamirsa bugang tehnya kalau bahasa Sunda teh bangke tapi bugang. Tapi lamun kau jalmi mah mayit gitu kan ya. Digulitik-gulitikeun, digubrageun kana gawir. Gubrag eta bugang Bagong teh jadi para jungkrang. Sapenting eta manehna teu nyieun durukan, ngarengkol we dina saungna ngagojod disimut sarung ngareureuhkeun kacape. Tina hal gelut jeung Bagong saurang oge teu aya nu nyahoeun lantaran manehna ngajejempe maneh. Pamajikanana oge teu dibejaan, malah kasobatna oge nyaeta Unan teu dibejaan. Sanyana bisi ngagemperkeun deui siga Bareto. Heug bae ka emper-emper, ka juragan bos atawa ka mantri bos wesem ararapaleun. Mangkani manehna mah ngarang teh sasatna mah tanpa izin, susulumputan da puguh ngan glatingna kacida gedena. Diitung-itung mah meuli surat pas leuwih ti setengahna. Nya leuwih ti setengahna bebeunangan maneh. Nah hasil tina ngarang lamun dipake ngurus surat-surat izin kitu tah pamirsa. Mangkani juragan bos teh culametan kudu bae eta teh dikirim satanggungan mah mungpudutan lain meuli. Harita Asmita keur meres-meres arang, keur meres-meres arang maksudna meres-meres. Harita Asmita keur meres-meres arang di pipir. Poe eta teh rek indit dagang tapi poe eta teh hatena sesebelakan bae. Kawas kila-kila rek manggih ka tugeunah. Curiga teh sok sieun anakna cilaka mangkaning bangor pisan sok luar leor sorangan. Kade sih sing tulaten ngajaga si Uum bisi ulin ka gawir. Memeh indit teh Asmita papatah heula ka pamajikanana. Moal atuh Kang, ulin ka dinya soteh lamun nutul-nutul nu galede. Hog atuh akang rek inditnya omat sih ulah sambewara di imah teh.
sampai wara di imah teh nya moal Kang kada eta minyak lantung meuli deui nya eta weh deui peuyeum sampai jeung kerupuk gelung nu ditiiran mun manggih masa kalian meuli kue hoho keur si Uum nya ke meuli hayu atuh mengpeung isu keneh walon Asmita bari rigidig nanggung tanggungan areng ngebengkot mudun kalebak sajeroni ngincit nanggung areng hatena teu waleh ting seredet sesebelakan bakuna mah nyolok bae ka anakna kokolebatan nemongan kadeule dugla digeuleuna lamun keur ulin di buruan kadenge jejerewetana mun keur di hareureyan ku nu garede kadenge seurina nyeleukeut harus mun keur di ngan dioleg ku indungna pokona mah matak deungleueun jeung dedengeun kawantu budak keur cooweun aya rasa rek balik deui Asmita teh tina ku ngarasa melang sieun si Uum kumaha onam da ieu hate rarasaan teh teu ngareunah pisan tapi dipikir deui geus kagok asong ongkoh rada regreg meusan pedah basa rek ini tadi papatah heula ka Nyi Esi piraku we sugan make joledar ngajaga budak da manehna oge nyaheun kanu jadi budak teh sarua bae teu beda jeung manehna dipake ngalamun mah teu karasa lempang teh geus jauh pisan kampung sedahurip geus kaliwat kumanehna teu kabireungeuh aya 2 jelema nu ti barang mudun oge ti Cicapar maranehanana teh ku kuliwedan nuturkeun Asmita ti kaanggangan nepi ka kampung Sokol eta 2 jalma teh mengkol ngenca tinggaredik satengah lulumpatan sedangkan Asmita terus noyot ka nangka pahit hayang geura ngajual arangna sarta moal lila rek terus balik deui dumeh hatena ngarasa melang kuno ditinggalkeun babakuna mah kagumilar buah ati kemang hate panjilkan indung bapa beurang peuting teu waleh di dama-dama mun ayeuna kabeneran aya wahon nu nyiar arang ngarah teu capek rek ditawarkeun we ceuk geurentes hatena bari ngungkung nepi ka nangka pait cag tanggunganna ditunda bari nyusutan kesang ku sarungna nu tadi dibeberkeun Asmita luak liuk sugan aya wahon nu biasa nyiar arang tapi harita mah sepi aya oge mobil-mobil taksi sigana mah ngabagug hareupeun sisi toko bobah gondok rek dibawa ka Cihuni ceuk geurentes hatena bari gidik-gidik ditanggung deui kakara oge rek ngalengkahkeun sukut ti tukangan aya nu nepak kana tanggongna aya direret teh horeng 2 jelema nu boh wandana boh pakeanna geus matak nimbulkeun kepaur kumisna ngajedik baplang sangadulang nu saurang di kampret hideung anu saurang deui di kaos belang-belang badag calana tingalober pangsi hideung mun keur waktu tadi Asmita nyahoeun aya nu nuturkeun moal teuing ka Cidaruasna lantaran 2 jelema eta pisan nu tita tadi nguntit ti kaanggangan teh rek dijual yang arung teh nu make kaos belang nanya paromana taya riuk-riuk mata kresep sumuhun kulan walon Asmita hayu tuturkeun kula si kaos belang ngajakan punten pangaosna heula kulan Asmita tekebat monggo tuturkeun montong cerewet harga manggus kaprah ceuk nu sarung deui bari
nyurungkeun Asmita nitah nuturkeun ka si kaos belang. Kakara oge meureun 5 langkah mah ti toko si Babah Gondok aya nerojol kaluar juragan Lurah Barja, tua kampung Sanukri, upas duaan jeung nu saurang deui nu matak nyeblakan hate tayalian juragan bos nu make pakaian kadinesan dina cangkengna nyoregreng nyoren pistol. Asmita ngadadak ngagero sarta maksudna teh Asmita ngadadak ngagero sarta maksudna mah rek balik deui lantaran sieun dipariksa ku juragan bos. Tapi si kampret hideung anu geus surti kana cingeusna Asmita manehna nyurungkeun ti tukang balipokna. Hayo yang terus. Kapan eta juragan bos nu dek meuli arang teh? Ana seblak teh Asmita lain deui reuasna barang ngadenge caritaan si kampret hideung kitu teh. Geus teu we dina hatena yen dina rek disebakeun. Teu anta parah deui kubrag tangguanna digubrageun. Seak berang-berang bae manehna lumpat ti babaranting mengkol ka jalan jajahan anu brasna kalembutna. Bukat, oi, bukat. Juragan bos gugurawokan. Bari ngudag dituturkeun ku juragan lurah katut upas nu duaan. Sedengkeun si Usin jeung si Warma nyaeta 2 jalma nu kaos belang jeung nu di kampret hideung teh geus diheula ngaberik Asmita. Memang ayana juragan bos didinya teh ngahajar rek nangkep Asmita lantaran manehna geus dilaporkeun ku juragan lurah jeung ku si Babah Gondok yen Asmita sok ngalakokeun ngarang di tonggoheun kampung Cicapar. Asmita nu memang dina geus dilimpu dan ku kasieun teu malire ka si Usin jeung ka si Warma nu ngagorowokan nitah eureun manehna kebat mangpret lumpat. Tapi sajeroning lumpat teh teu wudu hatena mah bingung kudu kumaha nya nyungsi da upama manehna ka imahna katangkep mah teu burung sedengkeun nu ngudag geus kadenge gebrigna ti tukang. Jitruk Asmita ti tajong kana batu solontot gedepruk manehna ti susud malih ka tukang geus nyampak si Usin patutul-tutul jeung si Warma. Seak gabruk bae si Usin ngagabruk ka Asmita. Asmita dikat nganggo rempal hudang rek lumpat deui ngan orok kaya. Sukuna kaburu karawel manten ku si Usin. Gebut deui Asmita teh ti bebeut. Teu naolih ka nyeri. Tarangna buncunul ninggang kana batu. Manehna budi satekah polah. Jedak si Usin ditejeh. Satakerna nenggel pisan. Nenggel gitu pambiasanya nenggel pisan kana sirahna. Korejat Asmita hudang deui ngan cilaka si Warma kaburu nepi manten. Kakara oge jung nangtung peureup si Warma geus ngahiuk ngincer puhu ceuli. Asmita dikat nakis bari newak pigelang leungeun si Warma sarta dicentok satakerna. Solontot gebut bae si Warma nyium taneuh garing. Si Usin haita ngajareg hudang teu kira-kira ambekna atuh. Dumeh sirahna nu disuhun saumur-umur teh ditejeh ku Asmita. Kalawan teu loba carita deui seplut bae ngirimkeun jurusna rek nonjok gado. Asmita dikat narik suku katuhuna ka tukang ngawangun kuda-kuda nyerong. Sedengkeun leungeun katuhuna geus siap rek newak pigelang musuh. Leungeun kenca dicadangkeun pikeun newak siku maksudna rek diparieuskeun. Tapi lain oge si Usin jago asal Banten anu datangna ka dinya teh jadi tukang pukulna juragan Barja. Sakicep kumanehna ka judi kumaha maksudna anu jadi lawan atuh mata kalawan sakilat maker peureup anu jadi diheumbatkeun teh geus robah jadi manglupakeun siku anu dek ngagedor ka gado Asmita. Ngaran juga tuh sakilat manehna ngageserkeun suku katuhuna bari meupeuh siku musuh. Sedengkeun suku kencana ngalayang rek nimpah beheung ngan orok kaya bari ngagilakeun sirahna. Si Usin geus hasil nyalametkeun beheungna
bari narik sikuna sedengkeun perep kencana nyebrut dek notog iga burung Asmita. Tapi Asmita oge teu eleh kesit, geuat manehna mundur salengkah bari gletrak si Usin diteke ku gerakan teke monyet warahan nu jadi bapana. Si Usin ngerepeng bareng jeung eta Asmita ngasupkeun peureup kencana, tapi si Usin rikat nakis ku leungeun katuhuna. Puguh eta nu dipikahayang ku Asmita kalawan sakicep manehna ngasupkeun peureup katuhuna kana iga burung musuh nu beulah kenca. Si Usin teh bisa nakis atuh kalawan lungsulan sad jedak jurung gunung nahan ka nyeri cerot jerot irungna jadi para kencana Asmita hiu jebrot carehanna ditimpa galeong kubrag bae si Usin ngalungsar teu inget di bumi alam bari pujrat bajat irungna bijil getih. Asmita narik napas orokna ampunan pamirsa. Asmita narik napas orok kaya si Warma anu harita geus hudang deui tina tikus rukna sakilat ngarontok tonggong Asmita. Beheungna didengkek ti tukang. Asmita ngelel beungeutna geuneup puguh jalan napasna kapadet hantem budak baduk hayang leset, tapi dengkekan si Warma kacida pageuna. Geura buri sia sakudung li oge. Geura buri sia setan sakudung deui oge sia dipangkol templak sia kumawani ka juragan lurah. Ceuk si Warma bari tetep ngadengkek Asmita lengan tepuguh dedeleuan. Beureum koneng hejo diriakan kunang-kunang brai beunget anakna nembongan keur titililikan ulin di buruan. Gumilar ieu abah nandangan cilaka. Rep Asmita beureum ngumpulkeun kakuatanana ku sia leungeun katuhuna usih ka luhur. Suku kencana dilengkahkeun satengah ka hareup. Deg si katuhuna ngahanca iga si Warma bari jeung ngagilikeun awak Asmita. Si Warma ngagorowok bari ngalesotkeun pandengkekanana. Bareng jeung ngagorowok si Warma sakilat. Leungeun katuh Asmita ngarawel leungeun si Warma ku gaya monyet narik buah. Sedang leungeun kenca nu keken ngait beungeut si Warma atuh puguh we si Warma pakupis. Getih mimiti ngucur tina beungeutna sabot kitu leungeun katuh Asmita ngajamret ceuri si Warma. Aduh. Si Warma ngagerung. Bug ditimpah deui heula hulu angeuna ku peureup Asmita anu geus disadiakeun atuh geus teu kaampuh deui. Si Warma ngajorung kunung terus ngagaleong ngedebut bae nangkuban. Dep tonggongnya ditincak si Warma jadi kokowongan gitu dah. Kokowongan kawas anjing kadempet. Boskeun setan. Boskeun. Kadenge nu nyentak tukangeun. Asmita sakilat malik bari ngirimkeun peureupeuna ari jekuk blak bae nang karak si horeng mangempung gadona beunang. Aduh. Gerungan muncratkeun getih bari huntuna coplok. Jog juragan bos tukangan Asmita bari nodongkeun pistolna sedang ti hareup dua upas oge nodongkeun pistol kana dada Asmita. Leket teh Asmita ngadadak lungse awakna. Ramoh poy lir dipupul bayu. Rek ngejat kumaha, rek lumpat ka mana. Puguh dilinggung ku musuh ditingker kunu pinangkepeun.
komo mireungeuh kucubung pestol nu molongo najan nya manehna jalma bodoh nyaho kana pe balayeun mah yen sakali jedor oge jalma teh moal menyat deui. Well, in lalu nah hasil lain make lumpat ha. Mana surat pas si lain teh Asmita? Juragan Bos nyamperkeun bari ngamang-ngamang pestolna. Asmita mani ngeyek-yek. Beungeutna sepa awakna ngadeg-deg puguh rumasa kana kesalahanana. Katambah geus asa jedor bae di pestol. Di dunia ngarasa betah keneh oge pang-pang nama inget ka anakna jeung ka pamajikanana. Hayo jawab kau Asmita. Juragan Bos nafsuna geus teu kaampeuh deui. Kaprot Asmita dicabok kontana tuh cer bae getih ngocot dina irungna. Ampun juragan, ampun. Asmita ampunan teu sirikna acong-acongan bari rembay cimata. Getih nu ngaleh tina irungna teu dipirosea. Embalan atuh sia babe. Bari hiuk suku juragan Nurah kana careham Asmita car getihna beuki ngucur. Asmita ngejeng jehe. Aduh, rumaos juragan. Tegaluh surat. Asmita nyalitana pegat-pegat bari humarurung. Getih jeung cipanona anu merebay maseuhan baju maju kutungna. Dina hatena mah jumerit sumambat ka anak pamajikanana nu mangkuk di lembur. Aduh, Esi, ya akang kenangan panyiksa. Ujang, gumilar, palang siang, moal bisa tepung deui jeung Abah. Esi, mi HP si Ujang, Esi. Nangtung sia. Cek upas nu saurang merongos bari metot leungeun Asmita supaya nangtung. Jurung kunung Asmita maksakeun nangtung. Jepret duanana leungeunna dibangkol. Atuh saterusna manehna digiringkeun dibawa ka nangka pait. Waktosna pamirsa sakitu heula nu panginten nu dipedar kanggo dinten ieu. Mugia tiasa dipedar ka payuna. Mudah-mudahan katampi ku sadayana. Hapunten sakali deui segala kalepatan sareng kahilapan simkuring dina medar ieu dongeng carita gumilar. Insyaallah bagian anu ka-10 urang pajeng deui dina waktos anu sanes. Bobor sapanon carang sapakan. Hapunten anu diteda ka pamirsa sadayana. Mohon hapunten pamirsa sadayana telat-latnya mang nyuhunkeun bantosanana di pamirsa sadayana kanggo ngasubscribe ieu channel. Oge like mangga saran-saran kritik-kritikna di kolom komentar. Gambar loncengna oge toel supados uploadan manu engel tiasa kauning aku pamirsa sadayana. Sakitu nu kapihatur nukeun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.